Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade medar carios enggal nyaeta Si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar carios-cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa ngahibur kaum dangu ku carios-carios anu dipidangkeun ku simkuring dina ieu channel. Mangganya wargi ayeuna cuang kawitanan kumahanya kaayaan carita ieu teh jeung kawas kumaha lalakon Si Jabang Karang teh. Mangga ayeuna ku simkuring bade dikawitanan. Kacaturkeun di hiji leuweung geledegan aya hiji wangunan kacida badag jeung kokohna, sanajan sakabeh bangunan eta teh alat-alatna teh tina kayu golondongan. Hateupna ge ku eurih tapi kacida alusna disusun rapih kacida. Di eta wangunan teh aya sakumpulan jalma jarangkung badag karareng beungeutna teh pinuh ku bewok geuningan. Eta kumpulan teh kumpulan rampok. Rampok eta teh dipimpin ku hiji kolot tapi awakna teh kacida badag keker, sanajan kolot masih keneh linghas, masih keneh gede tanaga kulantaran pinuh ku ilmu, pinuh ku pangarti ngan hanjakal. Pangarti anu dikawasa ku eta kolot teh digunakeun kana jalan anu teu bener kulantaran manehna mimpin kumpulan rampok anu kacida dipikasieun dipika inggis ku sakabeh jalma di palemburan. Sabab sakali turun anggotana ka lembur mana bae oge moal aya anu mampu ngalawan, moal aya anu mampu ngahindaran tina kajahatan anu dilakukeun ku eta rampok. Lamun kahayang eta rampok teu ditedunan geus pasti saha bae anu wani ngalawan pastina oge jadi korban kakejeman maranehna. Ngan geus lila pamingpinna anu ngaran Ki Bantar Gede tara kaluar ti eta leuweung kulantaran sakabeh anggotana teh ayeuna mah dipimpin ku hiji budak lalaki. Eta teh geuningan budakna anu boga ngaran Si Jabang Karang. Waktu eta Si Jabang Karang teh keur nyarita sanajan umurna kakara 15 tahun tapi kamampuanna teh geus lain bantrak-bantrakeun boro-boroning sakabeh anggotana. Sanajan Ki Bantar Gede oge manehna can puguh kuat kudu ngalawan kamampuan Si Jabang Karang mah kulantaran tilu leutik dipeuseuh ku pangarti kawedukan kasaktian naon bae oge geus kacangking ku eta budak lalaki anu ngaran Si Jabang Karang. Waktu eta Si Jabang Karang teh keur muterkeun tuteupanana ka sakabeh anggota anu biasa ngajalankeun tugas dipimpin ku manehna. Hoi, syariat teh kade sia, kade montong wawanianan ngalanggar tugas anu ku dewek diparentahkeun. Saha anu wani ngalakukeun tindakan tanpa parentah ti dewek bakal modar sia. Ceuk eta budak lalaki sorana teh kacida badagna handaruan pinuh ku wibawa. Bener Jang, bener kudu kitu Jang, kudu tegas ulah diantepkeun. Sabae anu wani ngalanggar tugas anu diparentahkeun ku Jang podaran. Montong kena-kena anggota orang podaran pokona mah anu wani ngalanggar mah. Ceuk Ki Bantar Gede waktu harita nyarita kitu bari nepakan tak-tak anakna anu kacida dibanggakeun ku dirina.
ento jang ento piraku teuing atuh wani-wanianan ngalanggar perintah ujang. Moal tenang bae moal bener jang moal cek sakabeh anggotana. Waktu harita nyararita kitu kulantaran maranehna sieun jadi sasaran si Jabang Karang, sabab si Jabang Karang mah lamun geus ambek tara mere ampun sak haok kadua gaplok teh bener-bener dilakukan, malahan mah lain ngan saukur haok gaplok tapi tara inggis dina ngabinasa sahabai oge boro-boroning kajalma luar sanajan anak buahna oge. Lamun geus teu bisa dihampura deui ku si Jabang Karang geus pasti dibinasakeun dina waktu kumaha bae oge atawa di mana bae tempatna. Eta kaayaan si Jabang Karang teh matakna kacida dipika sieun dipika hormat ku maranehna. Sanajan umurna masih kena 15 tahun tapi kulantaran kamampuanna geus satanding sababad jeung Ki Bantar Gede tangtuna oge. Sakabehna oge eueuh nu wani ngalawan ngabantah sagala kahayangna. Tah kulantaran dina waktu ayeuna teh dewek bakal mimpin Arandika ka hiji lembur. Di eta lembur teh cenah mah loba jalma anu baleunghar, kudu mecekil sia, awas ulah aya nu gagal, ulah aya nu miheulaan ngalakukeun tindakan lamun can aya parentah ti dewek sia. Jeung deui ingatkeun dewek mah paling teresep lamun Arandika wani ngabanjut awewe, wani ngaruksak awewe, teu meunang sia teu meunang. Sabab dewek oge teu hayang kikituanan, lain masalah dewek masih keneh budak kakara umur 15 tahun tapi sanajan geus dewasa oge dewek mah teu hayang kikituan ngaruksak awas kitu patut awas ya anu wani ngalanggar dipodaran ku dewek sia. Cek si Jabang Karang waktu harita negeskeun kaayaan pamikiranana geuningan. Sanajan tukang haok kadua gaplok jeung tara inggis dina ngabinasakeun sahabat jalmana teu kalawan teu ka anak buah lamun teresep pasti dibinasakeun ku dirina. Waktu eta si Jabang Karang teh negaskeun deui kaayaan teresepna lamun nempo sakabeh anak buahna wani ngaganggu wanoja di palemburan tempat anu didatangan ku maranehna. Nya jang bener jang, ulah kos kitu, ulah bener, sabab abah oge tara kikituan abah oge camal kana ilmu teh bahaya. Ulah pokona marek ngarampok duit buanda mah eta bae terus lakukeun montong dicampuran kudu kitu patut. Lamun arek ngalakukeun kitu patut ulah keur bebarengan jeung si Jabang Karang sia bahaya matak apes. Cek Ki Bantar Gede waktu harita manehna oge negaskeun bari muterkeun tutupanana ka sakabeh anggotana. Moal jang moal tenang ki moal wawanianan kikituanan moal nya abah moal bah cek sakabeh anggotana. Waktu harita ting calengkeung nyararita kitu aya anu nyebut aki, aya anu nyebut abah. Syukur ayeuna mah geus siap kade Jabang Karang kade pepeujeuh abah teh pepeujeuh ka manes ya kade kudu hasil kudu mecekil sabab indung maneh teh kudu sehat terus supaya abah teh di dieu betah ngeukepan indung maneh. Sabab lamun geus teu montok deui geus teu alus deui mah indung maneh teh meureunan abah teh bosen. Jabang Karang cek Ki Bantar Gede waktu harita nyarita kitu atuh puguh bae si Jabang Karang teh waktu eta melotot. Naon bah wawanianan ngomong kitu sia awas bae lamun sia wani nganyeri
indung aing di podaran syaku aing, cek si Jabangkarang. Waktu harita bener-bener nyarita teh geus teu nempo-nempo deui, disarwakeun kawas ka sakabeh anak buahna. Tapi geuningan dina waktu harita Ki Bantar Gede teh teu ambek kulantaran geus nyaho sifat anakna waktu eta kalah ka sering ngabarakatak. Heureui abah mah heureui Jabangkarang, lu ambek kitu atuh piraku sia teh bakal wani maehan bapa sorangan montong kitu sia damun bapa mah sia teh moal hirup untung kitu Jabangkarang, untung kitu cek Ki Bantar Gede. Waktu harita nyarita kitu tapi bari seuri ngabarakatak leungeunna teh nepakan tak-tak anakna. Nya, tapi awas ya abah, lamun wani sia abah bener ku aing bari podaran sia teh tembalna bari terus ngoloyong kulantaran geus waktuna ngajalankeun pagawean kawas biasa. Atuh sakabeh anggotana oge nuturkeun kulantaran geus siap sagala pakarang jeung sajabana anu bakal diperlukeun geus dibawa ku maranehna. Beuki lila beuki jauh diteuteuk ku Ki Bantar Gede bari seuri bakat ku bungah kulantaran waktu eta manehna kacida bagjana sabab geus tara indit deui ti leuweung, sabab sapopoena ngan saukur ngandalkeun si Jabangkarang anu kacida dipercaya ku dirina. Tapi geuningan waktu eta sanggeus eueuh si Jabangkarang mah ngagerentes dina jero hatena. Sok lakukeun Jabangkarang, lakukeun sagala kalakuan anu ku dewek diturunkeun ka Andika kudu dilakukeun, sabab dina hiji waktu Andika teh bakal diperintah ku dewek maehan hiji jalma anu salila ieu jadi musuh purat keur dewek sia Jabangkarang. Eta anu digerenteskeun dina hate Ki Bantar Gede teuing naon jeung deui saha musuh anu kacida dipika ceceb ku Ki Bantar Gede sabenerna. Sedangkeun si Jabangkarang jeung sakabeh anak buahna waktu harita geus leumpang beuki lila beuki jauh, akhirna mah nepi ka sisi lembur anu dina peuting harita dijugjug. Kade sakali deui montong wani ngalakukeun tindakan samemeh ku dewek diparentah. Sabae anu ngalanggar bakal modal dina leungeun dewek sia. Ayeuna yap kurang asupan tuturkeun dewek sia kacileng. Waktosna kabujeng seep. Cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan si Jabangkarang anu dina waktu harita jeung sakabeh anggotana asup ka hiji lembur rek ngarampok jeung deui saha sabenerna musuh Ki Bantar Gede jeung deui kunaon kudu si Jabangkarang anu maehanana. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.